Beres ngaji jam 11 tuluy abdi nyiupkeun beas nyiupna 2 gelas bari rada pararias. Terus bae abdi masak dihijikeun jeung barudak disuluhan kuntang kalak da puguh ge teu gaduh minyak. Cai soca sing karecelak kana damis meuni keusrak pami umi ninggal nyeblak ningali abdi ramisak. Sanguliwet nyagigi diwadahan kana uping ti kamari lauk teu mangi abdi teh ngaraos sedih. Rek meser teu gaduh acis da puguh ge usum tiis kurah koreh jiga kueh lapis padahal mah entepan calana lepis.